Tosna nyaeta tepat dina segera sampai 1,5 waktu. Tapi kadang-kadang apal mah apal, kadang-kadang mah urang terang, kadang eta teh suatu kewajiban ke umat Islam anu maku iman. Di sebagian keterangan sekali tinggi mah nyaeta ari Islam teh buah natina kaimanan. Eta teh buah tina kaimanan. Naon arigina? Sabab moal ujung-ujung Islam dalam urang teu percaya heula ka Gusti Allah. Dasarna iman heula urang mengenal heula Allah, marifat heula ka Allah. Saha anu diibadahan, saha urang teh nabi urang. Kumari sakitu ladangna tina kaimanan urang nyaeta Islam. Sedangkan Islam suatu aturan anu diikat, urang sadaya diikat ku aturan Islam, berarti urang sadaya kudu ridho kana aturan-aturan anu diatur ku aturan agama Islam. Seringkali kadang-kadang urang sok diangskil kalimatna saur Nabi raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hukma wa bil mu'minina wal mu'minat ikhwanu. Itu sok dicarios urang teh ridho. Cek sebagian keterangan bila mana urang ridho dek amis dek pahit datangna tina aturan Islam wayahna tumunteu kudu ngalaksa wajib jeung sunahna eta wajib urang dipidamel. Cek sebagian keterangan sebagai wajib teh nyaeta bila mana dipigawe meunang ganjaran ditinggalkeun meunang sadayana terangan eta umat Islam. Bila mana dipidamel diganjar ditinggalkeun diganjar pedah dipidamel disiksa pedah diting. Tapi kaseseueuranana umat Islam anu ngaku iman nyaeta seueur jalma anu ngakukeun kana kewajiban. Tesagara diingatkan beragama Islam, tesagara diingatkan jalmi anu iman. Tapi tersakade deui jalma anu ninggalkeun kana kawajibanana selaku umat Islam di jalma anu mukmin. Salat teh teh wajib hukumna tapi tersakade jalma anu ninggalkeun kana kawian salat teh hese. Bae ngancek kataran dawa Allah dina Al-Qur'an nyaeta sanya nasona salat eta laka biratu sa estuna salat eta berat kabina-bina. Bila mana rek ngalaksanakeun salat teh hese kabina-bina berat kabina-bina tapi kurang nanggung 50 kilo gerakan biasa mah enteng. Tapi lamun urang rek ngalaksanakeun salat hese berat kabina-bina. Eta teh doa Allah. Saestuna salat eta laka birratun salaresna salat teh abot kabina-bina. Terkecuali ka jalma-jalma anu hararusu. Keur jalma anu husu mah teu rasa abot eta sok. Berarti urang teh lamun dina ieu ayat berarti urang nah geus kajumlahkeun jalmi anu husu atau jalmi anu teu husu. Lamun rasa berat keneh mah berarti urang teh can husu kana eta parentahan Gusti Allah nyata salat hasil tina isyra bi. Kadang-kadang urang masuk salat, kadang-kadang sok ninggalkeun kana eta sok. Sedangkan sebagian hadis Rasul eta salat teh mangrupakeun ke dina poe kiamah mangrupakeun hiji dalil. Mangrupakeun hiji dagangan, mangrupakeun hiji cahaya. Engke dina poe kiamah tapi naha eta urang teh keur kajadikeun sababiah hayang meunang cahaya, hayang meunang naon, hayang meunang dagangan engke kajadikeun dagangan dina poe kiamah nyata salat. Bayan saur Nabi nyata bila mana jalma anu ngadekeun salat sareng jeung ngadegeun agama. Sajalma anu ninggalkeun salat sareng jeung ngaruntuhkeun agama. Kumaha sakitu atuh urang teh lamun jalmi anu masih keneh
tara melaksanakan sholat berarti kaya ngaruntuhkeun agamana. Kumaha sakitu kudu urang teh rasa risih jeung repat pilih urang sadaya salasa wios anu ngaruntuhkeun agama urang sadaya. Agama man aqomaha faqad aqomati wa man tarakaha faqad hada mati. Eta agama sadaya. Tapi itu sakali jalmi anu ninggalkeun nyaeta kana kewajiban sholat. Jadi kita dikurang syukur ka Gusti Allah. Alhamdulillah ieu teh ngalangkungan nyaeta pitulung Gusti digiringkeun ku hidayah Allah, digiringkeun ku taufik di Gusti Allah, digiringkeun nyaeta ku rahmat Allah Ta'ala. Lamun urang teu aya rahmat, lamun urang teu aya taufik, lamun urang teu digiringkeun ku pertulungan Gusti Allah moal sari dieu patempatan. Tadi teh kaya Allah digiringkeun sangkan eta jalmi salalamat nyaeta ulah cari laka. Kaya Allah maksa. Sanaos Allah terangan karena segala rupi perkara tapi Allah nyahu. Nah, kudu aya urang kudu sholat, kudu ibadah, eta teh sangkan bada melanana Gusti Allah nyaeta manusia teh nanina sangkan selamat meunang bagja dunia akhirat. Tapi teu sakabeh jalma anu diangkat ku Gusti Allah hartina teu meunang pitulung Allah, teu meunang taufik ti Allah, teu meunang hidayah ti Allah. Kalah nyaeta mumpang kana parentahan Gusti Allah. Eta teh anu diangkat ku Gusti Allah. Cek sebagian keterangan mah ahli tasawuf itu. Mana bila mana jalma anu teu ibadah tapi eta jalma teh aya paripaos bro di juru bro di pantok ngalayah di tengah imah teh paripaos. Tapi eta jalma tara ibadah, tara zakat misalna imah contoh. Eta teh kudu rasa risi rempan eta teh bisi disebutkeun istidroj hartina panyukur ti Gusti Allah ku ayana sanes kanten perkara anu dipikahayang ku Allah dipastikeun tapi dibarengan ku ibadah ka Allah. Ta eta teh urang kudu rasa risi rempan eta teh bilih panyukur ti Gusti hanya ukur nikmatna anu sakedap nyaeta anu aya di alam dunya peda urang seueur sagala disebutkeun we sebagian keterangan mah nyaeta